Pak Agus, Haji Agus, banyak nabihan ya. Dalam rangka reuni lulusan 85 selama 32 tahun. Ibu terserah dia dari osanya pinter. Alhamdulillah, ibu teh hilak teh sudah yang 82 tahun, sudah ayah tepang. Terus ayah hidayah ke arah genting. Hari SMP mah maksudnya reuni SMA na guru SD ke hilak gitu na. Alhamdulillah ada di pasar hidayah. Mungkin ibu doakeun sing sehat. Amin. Ya umur Pak Umar gaduh. Mohon. Ibu doakeun sing sehat teh. Amin. Karena ibu geus pati 76 tahun. Jadi ibu teh pangsi teh 19 tahun. Jadi didoakeun ibu teh karantina sing rada muswa. Amin. Rada mili. Amin. Atu murah kali si soleh-soleha. Amin. Iwa dipikir enetnya janten guru ayeuna sareng guru kuku benten nya. Mohon. Dan teh ayeuna sok sieun guru teh nya. Mohon. Ayeuna dibalik murid teh sieun guru guru teh sieun murid. Mohon. Da berarti ayeuna mah sanes sepat guru, lepat orang tua. Mohon. Sagala dipujikeun. Da emang si seuneu dina angkot di jalan seueur sing serangan. Tunggul di mobil bari sisirian. Nah, terus sisirian nya sisirian soalna kayak teh lepat sepuh. Da incu ibu kayaknya opang PR nenek itu mah maknya rana bantu apal ai kakukeun ka ibunya bantu apal tuh rana sakieu da ieu mah sigana guru mah tara aya da ayeuna aya jantan guru paginya jantan guru aya tah ibu ki urang hari adanjeun putra adanjeun nya di eta lah ibu ki tong janten tong sagala ku guru sambil guru mah ngaulana mengatakan dapatnya da sesi agama di menerima orang tua. Ibu mah biasa nangkep incu ya ibu balik kegiatan harus astagfirullah ibu teh biasa mungkin pada kaku rumah 11 120 12 teh aya rumusna aya guru ayeuna kita rumus. Nah, kan ibu ngaku guru apalkeun isu kerabang teh ayeuna mah aya guru teh ayeuna kedah main komputer janten ayeuna aya jelema bodoh pinter aya jelema pinter bodoh soge ayeuna anu kalinter seseueurna kan ditahan. Nah mari ijazahna sing ngeuseun janten sakurang kapungkur tah adina moal ayeuna nya dah nah ayeuna mah walah tah seueuran jadi murid itu aya janten di bank gitu nya anu di BRI ngarajeng ka alhamdulillah. Namun ibu nya eta tengartosnya padahal bangsa nu diluhur bangsa Persib kan guru SD gini nya aya pisan ka guru SD mah aya kumaha tahu biasa namanya bagian naon teh aya hilap panten ada anya nanti kedah dimut biasa nulis maca teh guru SD nah tah anya upami nanti upami ke janten presiden atau naon lah ulah ingat ka guru SD umat tah ayeuna didikan urang kali aranjeun umat lagi enten ieu lah naon teh situasi seueur lingkungan untuk balaruguh gitu ibu mah janten ibu mah eta wae sakali mumpun eta lah si mararajeng sadayana ibu doakeun ibu masih sehat. Amin. Kumaha capena sehat ari ibu mah tina tuangeun tamurang bahagiana urang kaya ayeuna tuangan dijaga ulah seueur anu minuman-minuman teh balaruguh minuman dijaga olahraga terutama olahraga minuman janten ulah ningali nanti aduh batu kos ieu urang ieu keneh ulah ningali kaluhur bisi tajongna ulah ningali kaluhur teu aya apa itu nya sakali deui tapi coba ada dididik bisa kumaha mestinana kumaha bisa kada datang terus tadi ku pembaca acara saling Pak Haji Agus sagala rupina lumayan nambihan sakitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Ubunya. Iya, alhamdulillah nyebutnya